kaleresan geuning nuju ngarariung ye. Cek si Amung. Pak RT jeung nu sejenna ngararieu ka palebah si Amung. Pak RT nembalan. Ye, geuning jang Amung, aya periogi ka kuring jang Amung. Mohon Pak RT, tah kaleresan seueuran ongkoh aya patua, aya nu sanesna. Tiasa sakatanan lah. Mumpung seueuran ongkoh. Cek si Amung deui. Tah puguhkeun ngarariung barengan teh ye. Sok aya periogi mah kalebet. Lah wios ting Pak RT. Di dieu bae ngariung resep di luar bari angin. Tembal si Amung deui. Sedangkeun Mang Boil jeung Mang Uday mah katempo panonna meletet bae ka Nyimas Banyu Asih. Bari katempona teh pating harewos. Nya atuh ari kitu mah ngariung di dieu nya teu naon. Lain kuring teu sopan nya. Da kuring mah ngajak kajar geus jang Amung. Mohon wios Pak RT ngobrol di dieu bae langkung resep. Ya tuh kumaha cek jang Amung bae tuh. Tembal Pak RT deui. Lain nya kuring oge sabenerna mah ngarasa kebenaran ongkoh jang Amung. Nya basa kejadian harita maotna binerah teh indung jang Amung. Kuring wayah nah yo teu bisa kumaha teu bisa nulungan ka binerah. Ke asa kaingatan oge jang Amung kuring ye. Baru waktu kejadian binerah teh jang Amung teh aya di imah. Tapi geuning basa kuring jeung Pak RT ka imah jang Amung. Jang Amung teh aya. Tua kampung ieu nyarita. Si Amung rada ngahulang ditanya kitu teh. Bingung ku jawabanna. Da adik terus terang mah meureun matak picurigaeun Pak RT jeung patua. Tapi tuluyna mah pok nembalan. Boh Pak RT, abdi oge ngaraos lepat. Harita teh teu da abdi ningali makhluk pikasieun. Aya belut ageung pisan. Pikasieun ongkoh. Siga anu rek nyerang ka abdi sieun, abdi lumpat. Eta makhluk teh terus bae ngudag-ngudag atuh Pak RT. Malah ka mana bae oge abdi diudag. Untung aya jalmi sepuh anu nulungan abdi. Nya abdi dirawat ku eta sepuh, dianggap anak. Dipasihan pakasaban dugi ka ayeuna. Cek si Amung ngabohong. Pak RT jeung nu sejenna mah percaya bae. Kabehana katempo unggut-unggutan. Oh, sampai ka kitu nanya. Untung jang Amung mah salamet. Da boro-boro jang Amung atuh kabehan oge sarieun. Hampir bae loba nu cilaka. Cek Pak RT. Teras kumaha nasibun biang Pak RT? Upami maot dikurupkeun di mana? Upami salamet ayeuna dirawatan di mana? Cek si Amung deui. Pak RT jeung sejenna silih reret, tapi teu dira tua kampung anu nyarita. Ih, puguh kuring kabehan oge minta hampura jang Amung. Kuring kabehan rumasa teu bisa nulungan binerah tadi oge. Malah harita teh aya kejadian aneh. Jadi pas rek dikurupkeun rayon binerah teh ujuk-ujuk aya angin gede. Malah pasarana oge sampai kahiberkeun atuh ku gede-gedena angin. Layon binerah jeung rayon yang alika robah jadi tangkal cau anehna teh. Atuh kabehan geus soak. Kuring mah yakin eta kejadian anu nimpa binerah jeung neng alika teh pasina oge gara-gara siluman. Cek tua kampung. Mohon pasina oge kitu patua. Jahat pisan eta siluman teh nya. Kuring mah terus terang bae. Jadi dendam patua. Kuring mah janji rek males pati tah ka siluman. Terus boga niat rek nulungan ma ongkoh da kuring mah yakin mak masih kena hirup ngan aya di alam siluman. Cek si Amung. Alus lamun jang Amung boga paniatan rek males pati ka siluman mah. Ngan kumaha carana atuh ari ngelehkeun siluman nu kitu jang Amung. Abdi tos guguru kasepuh anu nulungan abdi patua Pak RT. Da kaleresan anjeunna teh luhung elmuna. Syukur atuh jang Amung. Lamun kitu mah jang Amung teh bisa jadi gunung panangeuhan urang lembur dieu. Kuring kabehan geus capek nya hareupan teu paraduguh teh. Unggal poe aya bae kaenehan. Eta keur peuting bae oge. Jang Amung. Embe Mang Utam nepi ka beakna siga tapak dihakan ku satu galak. Da kuring mah yakin eta oge aya hubunganna jeung siluman. Cek Pak RT. Ya jang Amung. Lamun umpama mata kukurayun. Mang Boil ieu nyarita. Ngadenge omongan Pak RT jeung Mang Boil si Amung rada ngarenjag. Nah teh nama geus langsung bae nebak. Pasti ari embe Mang Utam mah beakna teh ku kalakuan Nyimas Banyu Asih. Ngan manehna buru-buru nyamunikeun paromana bisi picurigaeun. Di sajen pihak Nyimas Banyu Asih oge langsung katempo robah paromana jadi beureum euceuy. Sieun disalahkeun oge ku si Amung. Ngan untungna si Amung kaburu mengkolkeun omonganna ka nu sejen. Sanes si Pak RT patua.
Abdi ka dieu teh salerosna mah gaduh maksad. Kumaha teh jeung Amung? Ieu bade napangkeun pun bojo. Cek si Amung bari nunjuk ku jempolna ka Nyimas Banyu Asih. Kabehan anu adi dinya ngareret ka Nyimas Banyu Asih. Kabehana oge mending olohok, komo Mang Boil jeung Mang Uday mah langsung bae harewosan. Eta tempo Mang Uday, si orang eta teh pamajikanna si Amung. Nya Mang Boil, teu sangka eta tempo meni geulis kitu. Eleh kabeh oge jaman lembur urang mah. Teu sangkanya padahal mah si Amung teh jama buraong. Keur mah da teu kasep-kasep teuing atuh budakna teh. Teu beda lah jeung urang. Cek Mang Boil jeung Mang Uday bari harewosan. Keur kitu si Amung ngareret atuh jep we Mang Boil jeung Mang Uday teh langsung jarempe. Ya syukur atuh ari jang Amung geus rumah tangga mah. Tandaning jang Amung teh geus dewasa ayeuna mah. Ari nikahna teh geus lami jang Amung. Aya saminggon mah Pak RT patua. Pak RT jeung patua kampung unggut-unggutan. Pak RT tuluy ngareret ka Nyimas Banyu Asih. Dupi jenengan teh saha nyai? Tanya Pak RT. Wasta abdi mah pun rela nun. Tembal Nyimas Banyu Asih bari tungkul. Oh Neng Lela. Kawit di mana Neng Lela teh? Ari kawit mati awung-awung langit juragan. Pak RT tua kampung jeung nu sejenna pati ngaruleng. Da kadek-kadenge atuh aya ngaran lembur awung-awung langit mah. Untungna si Amung surti buru-buru maneh namang nembalankeun. Ari awung-awung langit teh bawahan Citarum Pak RT patua Desa Anyar. Pamekaran eta teh. Oh kitu, pantesan atuh asana memirang kuring mah. Cek Pak RT. Teras ieu teh hapunten Pak RT patua. Sanes kirang sono sim abdi teh mung tacan beberes juru rompok. Da intina mah sim abdi ka dieu teh mung bade nepangkeun bae pun bojo. Da ti kawit ayeuna mah janten warga ulang lembur dieu. Bade nganjrek di dieu. Cek si Amung. Ih, rek kamana deui atuh jang Amungna? Pada mah sono keneh kuring teh. Mohon abdi oge sono masono Pak RT patua. Mung atuh da kumaha? Teu acan beberes jero rompok. Nya atuh ari kitu mah kuring sarengan milu bunga. Kaseuning ulin ka dieu nya jang Amung. Mohon Pak RT mangga permios kasadayana. Cek si Amung. Sanggeus kitu mah tuluy si Amung teh indit ditaretep ku kabehan. Wah kitu ari milik jeung jodoh mah nya eta buktina si Amung. Si Amung anu kalakuana buraong. Munang jodohna mah anu geulis kitu. Eleh belah Mang Uday ge. Heueuh da ileng oge eleh atuh Boil. Sarua bae pamajikan ileng ge goreng longot. Cek Mang Uday bari panonna mah terus neuteup ka si Amung jeung Nyimas Banyu Asih anu keur laleumpang. Keur kitu Pak RT ujug-ujug curinghak. Manehna inget kana hayamna anu tadi kalalabur teh ya. Waduh, ieu kuring kalah poho kana hayam. Hayam kuring tadi nu kalabur teh ya. Kur mah hayam teh geus ditawar atuh ku Haji Suryadi. Patua. Kabehana lah wayahna kuring mah rek ini tulan neangan hayam. Nya atuh Pak RT awal komo lamun geus anu nawar mah kade laleungitan. Cek tua kampung. Cag urang tunda heula. Aina caturkeun heula kaayaan di alam siluman buaya. Harita Ratu Mayang Asih kacida guling gasahana lantaran inget bae ka Nyimas Banyu Asih anu kabur ka alam manusia nuturkeun si Amung teh. Ratu Mayang Asih tuluy ngumpulkeun sakabeh punggawana di karaton. Terus kabehana ngarariung babala gempagan. Bok Ratu Mayang Asih cumarita. Sakabeh mantri, para punggawa jeung sakur prajurit kabehana. Ayeuna kaayana teh kaula keur teu ngarenah kieu guling gasahan bae. Lantaran ku enditna teh anak kaula nu musuh Nyimas Banyu Asih. Cek Ratu Mayang Asih. Sakur nu aya di dinya ngan saukur caricing, eueuh nu wani nyarita sakamek-mek acan. Kabehana ngan saukur kabandungan naon rek dicaritakeun ku ratuna. Kaula bener-bener melang
sok bisi aya naon anu nimpa ka Nyimas Banyu Asih. Ku kituna kaula ayeuna rek ngutus Andi ka Garantang pikeun maluruh di mana ayana Nyimas Banyu Asih. Cek Ratu Mayang Asih deui beri malik kaki Garantang. Sumangga kaula nuhun. Naon bae parentah panjenengan bakal dilaksanakeun ku sim abdi nuhun. Tembal si Garantang bari cedok nyembah. Syukur ayeuna anjeun keur indit ka alam manusia. Paluruh di mana ayana Nyimas Banyu Asih. Tapi ka hade lamun kapanggih oge ulah digarewahkeun, antepkeun bae. Anjeun mah ngan boga tugas pikeun ngajaga bae kasalametana. Kumaha ka harti? Ku hartos nuhun. Tah lamun kitu ayeuna keneh anjeun geura indit sing hati-hati. Ka hade pokona kudu bisa kapanggih anak kaula. Sumangga kaula nuhun, sim abdi pormios nuhun. Cek si Garantang bercedok nyembah, tuluy ngesot mundur. Beral, didugakeun ku kaula sing salamet. Cek Ratu Mayang Asih. Sanggeus kitu mah tuluy si Garantang teh indit ninggalkeun karaton. Cag urang tunda deui. Caturkeun kaayaan di lembur Cikawungna. Harita si Amung jeung Nyimas Banyu Asih masih keneh keur laleumpang rek barali ka imahna. Maksudna mah kaayaan beuki beurang, hawa mungeujeuna karasa haneut. Manuk-manuk meni racet ka tempo pating keleper tina hiji tangkal kana tangkal sejenna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan maneh ka tempo pating arulang nambah kaayaan mata kuas. Dina kaayaan kitu katempo loba ibu-ibu nu ngalabring muru ka pelebah astana. Katempona aya nu bari ngelek gembolan, aya nu moal katel jeung sajabana. Nyimas Banyu Asih anu nempo eta kajadian ngarasa heran. Itu jalmi-jalmi istri bade ka manana, Kang? Katawisna teh sigan saribu kitu geuning. Tanya Nyimas Banyu Asih. Oh eta bade ka astana eta teh Nyimas. Eta teh salah sawios tina adat kebiasaan manusia. Kapan hari enjing teh lebat karena sasi saum. Hari di lembur ieu mah sok kebiasaan. Upami bade sasi saum teh sok nyalekar ka asana bebersih ngaros yasin. Teras kadang kawis sok ngadondalahar di asana. Eta teh namina tilawatan. Adat kebiasaan lembur dieu maksudna teh eta teh. Cek si Amung. Oh seueur pisan atuh adat kebiasaan manusia mah nya Kang. Abdi mah janten beuki ka taji. Hoyong janten manusia. Hoyong leres-leres janten manusia. Sae kitu Nyimas. Jadi ayeuna Nyimas kedah ngabiasakeun diri ngalakokeun adat kebiasaan manusia supados janten manusia biasa. Tembal si Amung. Muhun Kang, abdi mah hoyong pisan Kang. Teras basa tadi enjing abdi teh pas kaluar ti bumi kantos ninggal jalmi-jalmi istri ngaranggu-angguan budas. Eta teh tos di manana Kang? Oh eta mah tos di masjid Nyimas ngalaksanakeun salat berjamaah subuh. Ari salat subuh teh naon teh Kang? Ari salat teh nyembahkeun nyiptakeun urang, nu nyiptakeun Akang salaku manusia, oge nu nyiptakeun bangsa siluman sapatos Nyimas. Nyimas Banyu Asih ngahuleng. Cek Kang Amung bangsa manusia jeung bangsa siluman teh aya nu nyiptakeunana. Sahanya nu nyiptakeun bangsa siluman jeung bangsa manusia teh? Pastina oge sigana teh sakti pisan. Gerentos Nyimas Banyu Asih manehna mimiti panasaran kana zat anu nyiptakeun manusia jeung siluman. Kang, abdi mah hoyong diajar jantena teh, hoyong diajar nyembah kana nyiptakeun urang. Teu pasina oge sakti pisan ya Kang. Tang tos atuh Nyimas. Sakti pisan, maha sakti, pang sakti-saktina di alam dunia mah. Engkin atuh ku Akang ditepangkeun ka palebe supados Nyimas diajaran perkara agama. Ari agama teh naon teh Kang? Ari agama teh ilmu anu nerangkeun tata cara nyembah kana nyiptakeun urang Nyimas. Oh, atuh abdi mah hoyong pisan Kang, hoyong pisan diajar agama. Mohon atuh Akang bingah pisan, mungkin sonten suang nepangan ka palebe. Tembal si Amung.
Dina kayan kitu di sejen tempat di palebah jalan anu berasna ka astana aya dua orang jalma anu beungeut nepi ka sieun nyumput dina hanapeun kamalir. Eta dua jalma teh panonna terus bae ngawaskeun ka palebah rombongan ibu-ibu anu keur laleumpang rek ka astana. Si horeng eta dua jalma teh si Baruna jeung si Baruni, dua gulang-gulang siluman mulut bodas kepercayaan Ratu Randita. Kabeneran pisan itu Ki Adi, aya rombongan bikang manus satu nu keur laleumpang ka palebah diekeun. Dewek yakin pasti di antara manehna aya nu masih keneh parawan anu bisa jadikeun wadal jeung Kanjeng Ratu. Iya kakak, cuang pegat wae di dieu, da pasti oge bakal liwat ka dieu atuh. Tembal si Baruni bari duanana terus katempur dongko, meureun sieun katempueun ku ibu-ibu teh. Sedangkeun ibu-ibu nawa terus we laleumpang da teu boga rasa curiga naon. Di sejen pihak, si Among jeung Nyimas Banyu Asih masih keneh terus leumpang. Beuki lila beuki jauh jeung rombongan ibu-ibu anu rek ka astana. Di hiji tempat, Nyimas Banyu Asih ujug-ujug ngarendeg eureun leumpangna. Si Amung heran nanya, "Aya naon Nyimas ujug-ujug lireun di dieu tuh?" Tanya si Amung. "Abdi mah ngambeuh hawa siluman Kang." Tembal Nyimas Banyu Asih. "Hawa siluman? Siluman naon teh Nyimas? Siluman jahat atau siluman bager?" Nyimas Banyu Asih teu nembalan, tapi panonna katempo peureum siga nu keur ngimpleng hayang nyawa saha jeung di mana siluman anu kaameuh hawana ku manehna. Breh katempo ku tetempuan batin Nyimas Banyu Asih, aya dua urang siluman belut anu keur ngadodoho ka ibu-ibu. "Aya dua urang siluman belut Kang. Katawisna mah siga nu keur ngadodoho ka ibu-ibu anu tadi bade ka astana teh Kang." Si Amung katempo luas. "Waduh, silakan Nyimas. Sigana mah ngincer ibu-ibu kanggo dijadikeun wadal Ratu Randita. Teras naon anu ayeuna kedah dilakukeun ku abdi Kang?" "Nyimas kedah tiasa nyegah eta siluman. Siluman jahat eta teh Nyimas. Musuh akang, musuh bebuyutan akang. Tulungan eta ibu-ibuna ulah sampai cilaka ku siluman. Etang-etang akang ngelebus dosa ku lantaran akang kantos nyedakakeun jalmi-jalmi istri urang dieu." Cek si Amung. "Mangga Kang, abdi mah siapa yang ngalaksanakeun parentah akang?" "Nuhun Nyimas, tapi upami tiasa mah nyiwas ngawujudna sapertos ayeuna bae janten manusia. Ulah dugi ka ngawujud asli janten siluman buaya." "Mangga Kang, abdi bade ngawujud manusia bae sapertos ayeuna sapertos disaurkeun ku akang. Ayeuna abdi permios silakan." "Oh Nyimas, mungkin akang nyusul sing atos-atos Nyimas." Cek si Amung. Nyimas Banyu Asih unggek tuliles bae ngaleungit. Sedangkeun si Amung terus bae leumpang ka salah siji tempat anu maksudna mah rek nyusul Nyimas Banyu Asih. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana, mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.